Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajara carios Si Toeng Raja Copet. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabarayan nu teu manco di mana wae ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir, cintanan batin oge tiasa kahibur ku dongeng mangnya. Tong hilap dirorojong di taroelan tomol sukrep-sukrep. Mangga mitra, supados senyang kolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita Si Toeng Raja Copet, wilujeng ngadangukeun brung ah. Tah ayeuna mah jig cokot ku maneh jang. Ku emang geus diteuneun loket kalawan teu kanyahoan. Tuh itu tuh di warung belah ditu. Lebah mana mang? Eta loketan diteuneun di warung itu. Ku emang teh diteuneun digigireun blek kerupuk. Tuh di juru tuh kalawan teu kanyahoan. Ku maneh kudu bisa dicokot. Nya siap lah mang. Kun ku uing bakal dicokot. Cek Si Toeng manehna teh nyanggupan pikeun nyokot loket anu geus meunang neuneun ku Mang Kareta. Diteuneun we di salah sahiji warung teu jauh ti eta warungna Mang Kareta. Basa Si Toeng ngelongkong ka eta warung. Nu boga gawar warung teh kawas anu curiga. Sabab nempo gerak-gerik Si Toeng anu nyurigakeun. Keremah pemakaian Si Toeng teh kawat calma anu memang lain calma bener, make baju anu kucel. Atuh eta tukang warung teh langsung manehna teh cacarita. Rek naon sia teh euy? Maneh ulah nyoba-nyoba nyokot barang aing sia. Naon ari akang? Uing mah ka dieu teh rek meuli, rek walanja. Nah, sok salah sangka. Sia. Tapi ku aing gadeuleun sia nyurigakeun euy. Aing ka itu. Init sia init. Cek si tukang warung bari ngusir ka Si Toeng. Puguh we atuh Si Toeng teh manehna kapaksa kudu ninggalkeun eta warung. Tetela manehna teh geus kagadi be. Tapi Si Toeng manehna nyobaan deui we. Malah kiwari mah loket teh diteuneun di warung anu sejen. Ariku terus-terusan dilatihan mah akhirna mah samemeh anon poe ti lelep. Eta Si Toeng teh geus hasil nyokot loket anu diteuneun di warung sejen. Lian ti latihan kiwa kawani Si Toeng teh kiwari dilatih kaparigelan leungeun ku eta Mang Kareta. Dilatih ramo-ramona teteh ku cara ngalatih curug jeung jajangkung. Kudu bisa nyokot kaleci nu ditunda dina wadah. Bari jeung eta kaleci teh lamuir ku minyak. Eta kaleci anu geus lamuir ku minyak diteuneun tina wadah teh kudu bisa dipindahkeun kana botol. Maneh geus lulus dina uji kawani. Ayeuna mah ku emang bakal diajarkeun ka parigelan kalihayan dina mentakeun ramu-ramu leungeun. Nah kumaha maksudna mang? Nah uing teh dilatih kumaha? Dah jadi kieu jang. Tah tempo ku maneh. Ieu teh kaleci. Nya tuh eta mah kaleci. Lain cilok mang. Ieu teh kaleci nu geus meunang maluran ku minyak kaletik. Wayahna kudu dipindahkeun kana botol euy. Tapi ulah dirawu. Kudu bisa dipindahkeun ku cara dicapit make curug jeung jajangkung. Kawas sumpit we. Kumaha? Bisa maneh teh? Hese atuh mang. Tapi kudu bisa euy. Lamun maneh geus bisa mindahkeun ieu kaleci anu lamuir ku minyak kana botol, tang tu maneh teh bakal boga kaparigelan dina mentakeun eta curug jeung jajangkung. Nya heug lah mang. Ku uing bakal dicoba. Atuh ari geus kitu mah Si Toeng teh maneh dek nyobaan we cenah.
pikeun mindahkeun kaleci kana botol. Atuh ku si Toeng teh dicobaan memang hese leuk-leuk pisan. Eueuh kaleci hiji-hiji acan bisa mindah kana botol. Tapi aikut terus-terusan dicoba mah segala rupa oge. Bisa teh karena biasa. Malahan mah geus aya sababaraha poena latihan sarupa kitu teh. Atuh akhirna mah si Toeng teh bisa oge. Ngan bae cenah dina kacepatan gerak kudu turut terus dilatih ditingkatkeun. Menang sababaraha poe kiwari latihan kacepatanana, nu akhirna mah si Toeng teh geus boga kalihayan dina matakeun curug jeung jajangkung, dina mindahkeun kaleci kana jero botol. Teteh lah maneh teh geus bisa ieu mah euy. Eta curug jeung jajangkung teh geus lihai. Tah, ayeuna mah urang indit kawalungan. Urang ngojay. Jadi ngojay kawalungan? Nah jang naon? Urang kawalungan mah jang ngalatih kalenturan awak. Kudu bisa ngojay. Eta ngojay teh sabab mentakeun suku jeung leungeun. Ku cara urang ngalatih nya kalenturan awak. Eta ge gede gunana dina ngajalankeun aksi dina nyopet. Tak kitu ayo tuturkeun Mang. Ceuk Mang Karta ngajakan ka si Toeng pikeun indit kawalungan rek ngojay we cenah ngalatih kalenturan awak. Atuh teu kacaturkeun di jalanan geus tepi kawalungan. Gajeleng gejebur atuh eta Mang Karta teh ngojay. Si Toeng harita manehna teh nuturkeun Mang Karta. Manehna ge dilatih ngojay we ku Mang Karta. Teu hese ari ngojay mah da si Toeng ge bakapan geus bisaeun. Sabada katempo teteh lah awak si Toeng teh geus bisa leuleus atawa lentur. Gancang guragiru Mang Karta teh hanjat bari rap dipake make di baju jeung calana. Nan bae si Toeng manehna nyobaan matakeun kalihayan leungeunna. Kalawan teu kanyahoan harita teh geus hasi nyokot loket Mang Karta. Mang Karta teu sadar manehna teh bari seserian we mitra. Halah, teu nyangka maneh teh bisa ngojay geuning. Awak maneh bisa leuleus. Eta we Mang mah teu kuat hayang seuri ningali gaya maneh. Gawas anak anjing ti teuleum. Nya Mang. Ari ngojay mah uing tidak bisa. Lah, sabisa-bisa Mang. Memang awak uing teh rada leuleus alias lentur Mang. Hayu jang Urang balik di kawarung ayeuna mah. Cukup da ngojay mah tetela maneh teh geus bisa. Nandakeun awak maneh teh lentur. Tapi ieu Mang dompet Mang ya. Ai. Tetela maneh teh geus bisa nyokot dompet Mang. Nya. Alah. Bener. Latihan teh henteu ngabobodo hasil. Teteh lah geuning maneh teh boga keahlian ieu mah. Bisa nyokot dompet Mang kalawan teu kanyahoan. Bener. Geus lulus maneh teh jang. Pikeun Mang Karta teu nyangka lamun si Toeng teh geus hasil nyokot loket tina saku tukang. Bari jeung teu kanyahoan kumanehanana netelakeun si Toeng teh kiwari geus boga kemampuan anu sampurna. Atuh ari geus kitu mah duana teh baralik deui we ka warung Mang Karta. Dikacaturkeun di jalana duana teh geus terepi we ka warung. Geus aya di warung kadenge Mang Karta teh cacarita deui. Tah, ayeuna mah maneh teh bakal dilatih deui jang. Ngan bae ayeuna mah latihan teh lain di warung ye. Tapi nya eta di pasar. Nya tuh di jero pasar. Maneh kudu latihan di jero pasar alias tempat atawa medan anu saanyana. Dina ngalakukeun aksi tak kitu jang. Jadi uing teh bakal dilatih di jero pasar Mang. Ih, bener pisan jang. Sabab maneh teh kudu bisa ngawasa kayaan tempat.
atawa ngawasa medan. Kukituna eta pasar teh dijadikeun tempat latihan anu saenyana. Kumaneh cukup penteun di eta pasar saha anu loba duit, saha anu jalma anu toledor, oge saha jalma anu kudu butuh perhatian alias diperhatikan unggul. Ari anu kudu diperhatikan nah jalma kumaha mang? Ih, nyaeta anu katempo siga urang alias anu boga keahlian dina nyopet. Tangtu maranehna teh bakal apaleun kana gerak-gerik urang. Tak kitu, sabab di tempat kitu pasti loba saingan. Tak kitu jang. Oh, jadi kitu. Nya kaharti kuing mang. Emang boga keyakinan di jero pasar teh aya copet sejen. Bisa jadi anu ngawasa di eta pasar anu disebut raja copet. Kukituna urang teh kudu waspada. Nah saha kira-kira namang jalmana anu jadi copet di pasar Cikande? Uing hayang apa? Pasti jang. Pasti kumang bakal dibejaan. Pasti anu bakal ngawasa di pasar Cikande teh tajalian ti si Komara. Ari si Komara teh kungsi babarengan jeung emang. Kungsi jadi anak buah emang. Ngan bae maneh nama embung bebalik pikir kawas emang jang. Tak kitu jadi ngaranna teh si Komara. Jadi ngaranna teh Kang Komara. Nah hebat eta jelema teh. Si Komara ari kahebatan nama aya di sana pun emang jang. Ngan bae si Komara teh boga ambisi anu kuat. Manehna teh hayang jadi raja copet, oge hayang ngawasa di pasar Cikande. Pasti saenggeus emang mundur tina dunya percopetan. Pasti eta si Komara bakal neruskeun pagaweanana. Tak kitu jang. Jadi kudu diperhatikeun teh eta we si Komara. Itu cenah mitra. Lamun di pasar Cikande teh bisa jadi aya si Komara urut anak buah Namang Karta di waktu anu katukang. Eta si Komara teh jalmana boga ambisi anu kuat, jalmana licik jeung jahat. Kukituna si Toeng teh kudu waspada we, hati-hati lamun nempo eta si Komara. Mitra kaum dangu gancangna carita. Si Toeng teh ditita indit ka jero pasar. Tapi ka pasar kaayana teh caraang ku cahaya kelap-kelip. Jalma rame barawiri. Kabeneran di eta pasar teh keur aya pameran. Jelas kayan pasar teh beuki rame. Kukayaan anu rame tangtu we jadi tempat anu hade. Tempat anu strategis pikeun copet dina ngajalankeun aksina. Tapi si Toeng mah datang ka eta tempat atau ka pasar teh lain rek nyopet. Manehna mah datang pikeun ngalatih mental jeung ngawasa kaayaan. Kukituna si Toeng teh manehna teh merhatikeun we kaayaan di ta pasar. Rame geuning pasar teh euy. Alah aing ulah gagabah kaya kieu mah. Sabab lamun meleng aing bisa-bisa aing dituding jadi copet. Sabab gerak-gerak gerik aing teh nya perhatikeun jelema hiji-hiji na yeuh. Alah bener teu gampang ngawasa kaayaan deh. Lianti kudu boga mental anu kuat. Uing oge ulah gagabah. Ulah nyurigakeun. Gitu cenah cek si Toeng bari lembang. Geus kitu mah manehna neangan tempat panyumputan. Kabeneran aya tukang dagang anu make tenda. Nyata tukang dagang aromanis. Di tempat tukang dagang aromanis di tukangeuna teh si Toeng teh ngado nyumput. Panona merhatikeun ngalang-alangan musirkeun paningalina ka sakabeh jalma anu larariwat. Sabada sababaraha lila manehna ngalalajoan anu laleumpang. Manehna teh jadi bisa nganyauhankeun rupa-rupa jalma. Di antarana bae aya anu make calana sobek atawa calana soek. Bari katempolok eta teh katemong. Eta jalma teh lalaworana keur cenah. Aya oge atuh nu leumpang ngalabring sakulawarga. Bari suka seri dabugu keur arulin meureunnan.
Ngan bae panon si Toeng teh jadi katarik perhatianana. Panonna nempo kalalaki anu jangkung gede make baju mani necis. Bari katampo bawa tas anu kacida alusna. Atuh si Toeng teh manehna teh mikir bari jebok sajeroning hatena teh cacarita. Ah, uing mah moal kasamaran tingali. Pasti eta jelema teh copet. Beda tina rigigna. Najan papakeana teh nyirikeun, tapi panonna sakitu seukeutna. Alah, nya pasti teteh copet. Cek si Toeng manehna geus bisa ngajudi nganyahoankeun lamun eta jelema teh salah saurang copet. Ari kitu nama memang bener, sabab eta jalma teh taya lian ti si Komara. Manehna kerembang bari jeung di tukangeuna teh ngalala bering baturna nyaeta anak buahna. Ti manehna teh keur migawe pagaweanana ngajalankeun akesina mitra. Itu teu salah tuh. Anu tiluan ge lain jelema biasa. Tapi cepot copet. Nya manehna ge sarua tuh. Kawas anu keur merhatikeun kayaan. Jiga nama lain saurang sia. Ku uing bakal dituturkeun. Hayang nyaho. Nah naon urek dipegawena. Itu mitra kaum dangu cek si Toeng teh atuh manehna teh nuturkeun we eta jalma nu dicuriga. Malahan mah hari teh si Toeng teh kadeuketan bari nyalingker terus nyumput rek ngadedengekeun obrolan si Komara jeung baturna. Kadenge hari teh si Komara cacarita. Wayan euy. Ku sia pastikeun lamun tukang martabak tutut itu tuh. Neundeun duitna teh dina laci. Enya Kang, siap lah. Kan ku uing bakal diperhatikeun lah. Enya bener pisan. Keun eta mah urusan abdi. Abdi tu bakal memperhatikeun. Oh halus euy. Gancang. Lamun geus jelas duitna ditenen dina laci kabeh. Maneh kudu beraksi euy. Duitna kudu kacokot. Urusan gampang. Keun eta mah bagian abdi anu ngeksekusina. Enya lah. Kalem we Kang lah. Nu penting mah hasil penting ayeuna lah. Jelas tina eta obrolan teh kanyahoan ku si Toeng lamun eta jalma teh taya lian ti copet anu keur ngatur siasat bakal ngincer-ngincer tukang martabak. Atuh si Toeng kiwari mah manehna teh nguriwet ka tukangeun tukang odong-odong. Ati-atina keur. Maksudna mah si Toeng teh rek ngalasep we indit. Bari ninggalkeun panyumputanana. Ngan bae harita teh tinak tanubna teh kanyahoan ku anak buahna si Komara. Puguh we pikeun anak buahna si Komara teh kageteun teteh lah cenah aya jalma sejen di eta tempat. Saha maneh teh euy? Nasi salingkeran ka dinya. Tadi kawas nu nyumput sia. Ente Mang. Uing mah ieu rek neangan babaturan. Cenah di dieu dagang keripik. Si Toeng maneh teh nyieun alasan. Bari satika pola tinemongkeun semua anu sieun atawa kaget. Atuh eta anak buahna si Komara teh teuneun rasa curiga. Percaya we kana caritaan si Toeng. Atuh geus kitu mah si Toeng teh gura-giru ngejat ninggalkeun eta patempatan. Manehna kudu sagancang ngabejaan mangkarta lamun tetela geuning cenah di pasar teh aya si Komara jeung komplotanana. Tetela si Komara teh lain saurang tapi geuning cenah boga komplotan. Jumlahna teh nu lain saurang dua urang bisa jadi cenah lobaan. Atuh kudu sagancangna ngabejaan mangkarta. Teu kacaturkeun di jalana si Toeng teh kiwari geus tepi ka warung. Atuh gancang nyaritakeun kaayaan di pasar. Pikeun mangkarta oge kaget lamun si tetela si Komara teh geus loba batureuna. Tah kitu Mang. Kaayaan di pasar teh tetela geuning panggih jeung si Komara. Tetela si Komara teh lain saurang Mang. Tapi boga batur, boga anak buah, boga komplotan geuning. Kitu horeng teh nya. Ku Mang oge sabenerna mah geus bisa kajudi. Pasti si Komara teh bakal jadi raja copet di eta pasar. Sabab manehna teh boga ambisi anu kuat. Kapan tiba baheula hayangna teh ngawasa di pasar Cikande teh. Lamun kitu mah kayaan pasar teh teu aman. Sabab si Komara pasti bakal ngagalaksak. Karanan jalma licik.
Jalma sarakah nu teu boga ras-rasan. Tak kitu Jang. Nya Mang. Malahan tadi ku uing kadenge mana teh ngincar tukang martabak Mang. Tapi uing teu bisa kumaha. Da pungkur di sing harapan teh lain saurang geuning Mang. Nya Jang. Jeung di lamun maneh dikanyahoankeun alias apaleun maneh teh murid Mang. Pasti maneh teh moal diantep ku si Komara. Nah kumaha kitu? Ih. Kangaranan lamun apaleun maneh murid Mang, pasti maneh bakal disangkana jadi saingan atawa jadi jalma anu ngahalangan kana pergerakanana. Sabab Mang anu nyaho kana gerak-gerik eta si Komara nepikeun ka mana kana keahlianana oge kabiasaanana tak kitu Jang. Nya Mang. Untung we uing teh teu kanyahoan murid Mang anu ngawaris ilmu Mang. Lamun sekanyahoan teh Mang, pasti uing bakal dikakalakeun, uing bakal cilaka. Nya tapi ulah sieun Jang. Kapan maneh teh ku Mang geus dilatih kudu bisa nyumput buni di nu caang. Tak ku ayana maneh geus bisa meratikeun kayaan di pasar. Maneh ngandung harti geus mampu boga kemampuan pikeun ngawasa kaayaan tempat. Dah, ukituna kulantaran di pasar teh kiwari geus aya si Komara anu ngawasa. Urang kudu ngadu strategi. Najan si Komara boga komplotan, urang ukur duaan. Jadi kudu kumaha tuh Mang? Pikeun yang hareupan eta si Komara. Tang tuh bakal ngagalaksak, bakal loba korban di eta pasar Mang. Nya geus kaceueung ku Mang oge. Kangaranan si Komara jalmana taya ras-rasan. Malahan masih eta make lu sok korbankeun nu sejen. Sok mitnah. Manehna nu salamet. Jalma nu teu dosa digebugan. Kapan kajem we ta jelema teh? Nya Mang. Jadi urang teh kudu yang hareupan pihakna si Komara. Bener pisan. Emang ge teu mikeun lamun si Komara pagaweanna kaleuwih di pasar. Ku urang kudu dising hareupan. Tapi urang teh ulah gagabah. Urang kudu nyusun rarancang. Nya Mang lah. Uing mah kumaha Mang wae. Pokona ku Mang bakal dijieun rarancang khusus. Sangkan eta si Komara teh jadi kagok dina pergerakanana. Ulah leluasa teuing manehna ngajalanin aksina di pasar. Itu cenah kau mitra kaum dangu. Eta mangkara teh boga maksud pikeun ngungkulan si Komara. Manehna ge teu mikeun lamun eta pasar Cikande teh bakal aya kaririweuh alatan loba copet anu ngagalagesak. Tangtu ieu hal teh bakal ngajadikeun perang di antara dua generasi copet. Nu hiji boga harga diri copet anu geus babalik pikir, nu hiji deui mah nyaeta copet anu mawa kaangkariban jadi bibit rurucit. Di eta pasar atuh ganjangna carita. Kacaritakeun duana teh keur ngobrol we di warung. Karasa hawa tiis manit nyecep. Angin muih ngaliwatan pasar. Kawas mawa kabingung jeung kasusah pikeun sakumna jalma nu aya di jero pasar. Di jero warung teh mangkarta keur ngobrol we bari nyusun hiji rarancang anu atawa sawala pikeun yang hareupan musuhna. Eta dua generasi copet anu beda. Nyata mangkarta anu geus rila tobat jeung si Toeng budak jalanan anu kakara diajar asup kana dunya percopetan. Beneran kayan warung teh sepi. Bangku katempo semu rapuh, meja kai anu geus leueur katempo teh koge anu geus butut. Jadi saksi tina eta obrolan penting pikeun ngayonan komplotan si Komara. Kadenge harita mangkarta teh muka caritaan. Sok Jang ngopi heula Jang. Ngarah cenghar. Ngarah pikiran teh hanteurieur dina urang nyusun rancang. Tah, rasa pahit ieu kopi nandakeun urang teh kudu pabaitan heula. Dina naon rupa ngajalankeun. Maksud teh nya dina naon oge urang teh kudu papaitan heula ye. Najan urang boga kahamampuan jeung keahlian, urang oge ulah gagabah. Kudu papaitan heula ye. Sabab nu dising hareupan teh lain si Komara wungkul,
tapi jeung komplotanana nya mang. Tapi uing mah percaya kana kahebatan mang. Uing bakal nurut kana naon rupa nu bakal dibadamikeun. Nya syukur ai kitu mah. Urang kudu nyusun rancang anu asak. Nya sabab eta si Komara teh ngagalaksak mang. Tadi beurang wae ku uing kadenge. Cenah bener tukang martabak jeung tukang lampu LED jadi korban. Geus kalengitan duit. Tete lah si Komara teh kejamjang telenges. Malahna bener cek mamang. Aya jalma anu disiksa, alatan dituduh jadi copet mang. Padahal ada teh tetuah teu dosa. Kapan kitu memang bener. Eta si Komara teh bakal jadi bibit rurujit. Bakal jadi inung rurusuh tadi pasar teh. Sabenerna mang ge miharep lamun si Komara teh babalik pikir kawas emang. Tapi emang apa kana watak tawa tabeat eta si Komara anu gurat batu. Mah daek diajak balik pikir jang. Jadi kitu jang. Eta si Komara teh lain ukur carita copet jeung maling. Tapi jalma anu ngadatangkeun kasusah we keur urang pasar mah. Pokona mah loba nu jadi korban lian ti kacopetan oge korban jadi salah sasaran. Begituna urang susun rancang anu hade ye. Payahna ujang kudu bisa ngajalankeun rancang. Nya mang. Naon wae rancang teh mang, uing bakal dilaksanakeun. Terus kumaha mang? Si Toeng beuki penasaran naon cenah rancang anu bakal disusun ku eta Mangkar tah. Lila Mangkar teh nyokot kertas kosong jeung sepidol. Kawas arek ngagambar. Teteh lah nu digambar teh ngeunaan kayaan lapak nu aya di pasar Cikande. Geus kitu pok harita Mangkar teh cacarita deui. Tadi dia jang. Ieu teh blok A nepi ka blok C. Biasana tempat si Komara jeung komplotanana. Da baheula si Komara teh loba cicing di dinya. Tempatna nyamuni jeung geunah we dipake cicing, pake nongkrong mata. Nya mang. Kamari ku uing katingali anak buahna si Komara. Eta nu make baju hideung teh sok mere kode. Hari anu gendut mah sok ngajalankeun aksina hartina tukang eksekusi mang. Nya pas si caricing teh di dinya jang. Tah, eta tukang martabak teh ya teu jauh tempatna jang. Jadi teu jauh ti tukang martabak. Nya eta tempat teh memang rame mang. Ngagaranan tempat anu strategis. Eta tempat teh dipake tempat cicing ku maranehanana. Tah, geus apa ayeuna mah ye? Ngeunaan lapak-lapak oge tempat-tempat di pasar teh. Nya mang, uing apal ayeuna mah. Ku kituna uing teh boga rancang mang. Tapi moal bakal dibejakeun ayeuna sabab waktosna seep. Mitra waktosna geuning parantos teu nyakapannya. Sageula urang tunda jajara carita si Toeng Raja Copet duwi ka dieu. Urang deraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganunkeun tina sadaya perhatosanana. Apuntenna tina sagala kakiranana mang saeuleuna undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.